Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng anu judulna Harta Tinemu Dosa bagian kagenap. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Indung bapana nyepiah geus elek keseke ngarasa kesel nunggu-nunggu anak minantu ti sajolna ti kamar teh can nemonan deui. Masamalah bapana mah awahing ku kesel kojengkang we kaluar ngadon kuluntang kulinting di buruan bari ningalian kaayaan di pakarangan. Anu sakitu pinuh ku rupa-rupa pepelakan komo ningali empang anu sakitu lobana ku lauk bibit meuni ku mecrek bangun nu kabita hayang ngasaan lauk bibit. Anu sakitu baradagna pating gareboy pating ku dibeg daun tara teh aroyag-oyagan kadupakan ku lauk bibit. Kira aya setengah jam bapana nyipiah luntang lantung di pakarangan bus deui ka jero gek diuk deui dina urut tadi anu teu lila anak minantuna kakarana rojol dukatas ti cai dukatas ti mana kulantaran sakitu lilana. Najan geus ka imah deui ge pikeun Jatni Kawiharta teu buru-buru nyang hareupan mitohana anggur top wae kana sisir tuluy nyisiran hareupeun kaca eunteung lomari deukeut lawang anu deukeut ka papiliun. Piah, kah weler nyipiah bari ngalieur ti kamar kasalakina anu ngagegero bari nyisiran. Sing kira-kira atuh hirup teh. Pira ku barang tenden cai panas dina luhureun meja. Eta kumaha lamun molotok palituranana? Manasina eta teh barang pangaji 100-200 perak. Panyaho sorangan hargana ge teu meunang ku pangaji 7.000 satengah. Teu boga cedopi san manusia teh belegug alahbatan ti si bibi. Mata naon disimpen di ditu tuh. Dina meja paranti si bibi ngalicin, ceuk Jatni Kawiharta curugna nunjuk kana meja paranti ngalicin. Nyaritana kitu teh di bauran ku Budi meuni kurawed haseum geus teu nolih aya mitoha sagala sigana teh asal ngeunah ngucapkeun. Mangsa bodo batur mah deuk ngeunah jeung henteu mah asal aing we dapon bibir ngab. Anu sabenerna pikeun diri Jatni Kawiharta ngaluarkeun caritaan kitu kanu jadi pamajikan teh lain reueus atawa lebar sieun meja ruksak-ruksak teuing ngan babakuna mah sange kadatangan kuno jadi mitoha boga rasa hina dumeh mitohana jalma nu teu boga jalma kokoro nyoso malarat rosa ceuk anggapan diri mah. Ngadenge kecapan kitu tinu jadi anak minantu teh pikeun indung bapana nyepiah teu lemek teu nyarek malah siga nu api-api teu kadenge ngadon darat tereret ka ditu ka dieu ningalian gambar siga nu taya kabosen. Kitu sotenan ketang mungguh ningali syariatna ari dina batinna mah wallahu alam teu bisa ngorehkeun hatena teu bisa ngaguarkeun rasana najan nya ge batinna teu ngeunaheun api-api kulantaran indung bapana nyipiah pangna kadinya teh sanyana mah lain ku hayang-hayang teuing papanggih dumeh geus heubeul ngan awahing ku aya kaperluan anu penting anu hartina mah deuk nginang saraya muntang tulung kanu jadi anak minantu dumeh katingalina geus jadi jalma kaya. Ujang ceuk bapana nyipiah bari mareuman rokok daun kawung dina tegal. Aya naon bah? Tanya Jatni Kawiharta nyaritana kitu teh make jeung panonna ngareret kana kuntung jeung sekara pabalatak dina tegal sisi meja. Barang ret panon Jatni Kawiharta ningali kuntung jeung sekara pabalatak dina tegal ujug-ujug rei wae beungeutna bareureum. Beureum siga nu ambak dumeh mitohana nyimpen kuntung dina tegal anu sakitu harerangna. Nyaeta kieu jang nu matak abah jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang teh aya dongengkeuneun ka Ujang tapi kitu ge leuwih ti heula abah menta dihampura deuk kumawani kanu jadi anak. Ari kitu ceuk Jatni Kawiharta megat kalimah nanyana kituna teh lain gek diuk kalah kalajag lejeg bari tengah-tengok kana kaca panto kaluar siga aya nu ditempuan atawa siga aya nu keur ditunggu-tunggu can datang. Nyipiah gentak norojol ti kamar ngadenge bapana nyaritakeun aya perlu teh Gek wae manehna diuk deket nu jadi indungna anu keur melenguk tungkul.
Kieu Abah tejang perkara saung Abah dina waktu ieu teh benang disebutkeun geus barobo, malah sigana teh kari sagebrueun deuk runtuh kulantaran anu sakitu puluhna taun can diuma ome naon-naon. Ku kituna gancang nama Abah teh deuk menta ditulungan nginjem duit pangaji handapna 10.000, luhurna 15.000. Nyata hayang ngomean itu saung sieun kaburu gebro manten. Ari perkara mayar nama engke wae ngadagoan panen sugan mulus ayeuna mah teu cara tahun-tahun nu katukang ruksa kuborit jeung ku hama sejena. Meureun kari 2 bulan deui weuteuhna ayeuna teh bulan Rajab. Tah dina bulan puasa kapareumnakeun dibuat nya ujang omat wae nu jadi kolot teh ulah teu ditulungan kulantaran kasaha deui nya muntang tulung ari lain kanu jadi anak mah. Cenah eta upamana si duit anu sakitu kudu dileuwihan teu nanaon keur emak mah. Ceuk indungna nyipiah pipilueun nyarita kitu ge nyaritana teh meningal leungis matak piwatireun da puguh jeung saenyana. Imah mitohana teh geus ruksak pisan, malah mun seug aya angin gede teh mah moal henteu kana ngagebruna runtuh. Ngadenge caritaan tinu jadi mitohana anu sakitu lemengisna teh pikeun Jatni Kawiharta teu lemek teu nyarek anggur ngabetam bibir rapet siga nu dikunci sakadar panon gular gilar ngareretan ka Nyipiah anu keur melenguk tungkul bangun anu mangbingungkeun kana kaayaan nu jadi kolotna. Nu mawi mak Abah ceuk Jatni Kawiharta kakara nyarita dina waktu-waktu ieu mah abi teh keur aya kasusahan nyaeta ku rerencangan anu sagulung sagalang dina perusahaan kudu ngayakeun artos anu ageungna 1/4 juta kanggo nambihan modal. Samala abdi ge satadina mah deuk ka Abah nyata deuk muntang tulung nembut serang sausu mah bade diborahkeun nembut artos katuan lok menawi dipaparin. Ari biasana mah upami kaleresan aya di tuan lok tara hararese sanaos sakitu sakieu ge mung kedah aya borahna. Jatni Kawiharta kalah ka ngawaler kitu kanu jadi mitohana siga nu megat motong kana permaksudan netelakeun hirupna Jatnika teh nyakal perwatekan beunghar ngopet kulantaran geus kuat nenden janji ulah deuk nulung ka jalma nu eueuh piuntungeunana. Kumaha atuh ujang lamun emak teu katulungan teh di mana keur ngaringkuk lamun eta saung nepi ka hanteuna ngagebru uruntuh. Ceuk indungna Nyipiah nyarita deui mending ngaleungis cipanon ngayembang. Nah ari si bibi can balik keneh nya Nyai. Jatni Kawiharta anggur ngagilak kana caritaan nanyakeun bujangna kanu jadi pamajikan jeung nangtung tuluy tengah-tengah deui kana kaca panto. Brai panto dibuka katingali rentang-rentang aya jelema lalaki wungkul tiluan lalempang nuju ka imah Jatni Kawiharta. Anu ti kajauhan keneh ge eta jalma anu tiluan teh geus nyerengeh ngajak seuri bari maranggut Kawiharta. Brai panto dibuka katingali rentang-rentang aya jelema lalaki wungkul tiluan lalempang nuju ka imah Jatni Kawiharta. Anu ti kajauhan keneh ge eta jalma anu tiluan teh geus nyerengeh ngajak seuri bari maranggut. Oh, wilujeng sonten den, ceuk eta jalma anu tiluan meh bareng. Wilujeng sonten, ulah Jatni Kawiharta bari sasalaman ka eta jalma anu maksudna ngahaja ngaranjang kalawan aya kaperluan. Sanggeus jalma anu tiluan arasup gancangna Nyipiah ngojengkang ka dapur. Indung bapana teu disanghareupan da puguh Nyipiah ka dapurna teh deuk ngadon nyician cai keur semah tea. Solongkrong eta semah nu tiluan teh ngajak sasalaman ka indung bapana Nyipiah barang deuk gek diuk dina kursi ngariung jeung indung bapana Nyipiah. Gancang Jatni Kawiharta ngageruan eta semah teh nyarek ulah diuk di dinya anu maksudna kudu parindah kana kursi sejena anu leuwih alus leuwih moronyoy batan kursi nu keur dipake diuk ku indung bapana Nyipiah.
Atuh si semah teh tekung si gek diuk gancang nyamperkeun ka Jatnika Wiharta geus kitu gek dariuk ngariung opatan. Mitohana mah carung gelik wae duaan eueuh nu ngabaturan pisan samalah indungna nyipiah melenguk tungkul bari nyusu cimata anu ngalembereh. Aduh, asa kurarawas teuing ieu teh mending ngaleut-ngaleut ngabandaleut kieu tiluan ceuk Jatnika ngamimitian nyarita bari seuri satengah ngabajolan ka Semah. Anu maawi Den rehna ngadeheus teh taya liaan maksana mah nya kitu teh wae. Aya kaperyogian ku kituna mugi langkung ti payun kersa ngahapunten wireh bade ngalerepot ka salira Aden ceuk saurang Semah nyaritana mani lentong nakar sirah tungkul siga nu ngarasa serab deuk ningali kana beungeut pribumi teh da bubuhan ninggalkeun di jalma kaya. Sami-sami lajang ceuk Jatnika Wiharta bari leungeun kencang ngodongkang nyokot rokok jeung bensin anu ngagoler luhureun radio anu teu sakumaha jauh ti tempat anu keur dipake ngariung jeung Semah. Ieu abdi teh Den maksudna mah jajab ieu pun paman tayasane seja aya pangabutuh ku artos anu sakumaha sasari abdi tos nambut ka Aden ceuk Semah saurang bari nuduhkeun ka baturna anu diaku paman. Gitu. Ari perkawis aya ieu teh mung moal tiasa nyumponan ageng-ageng paling-paling ge kana wates 10 atau nepi 20 ribu margi dina waktos ieu teh nuju rada seuseut ku artos teh karaos pangintenya ku sadayana oge. Kairing leres pisan Den komo kanggo emang mah kasebat jalmi usaha koreh-koreh cok ular Semah nyaritana bari jeung mesem. Tah kumaha kinten-kintena bade ditampi namung aturanna mah nya kitu teh wae sapertos nu atos-atos sajadina aya persentasena teh kanggo tawis ka percantenan kitu ge sanes teu percanten kanu nyaruhunkeun tulung nyaeta artos engkang sareng rerencangan upami nu abdi mah lah na make kudu nyimpen tanda kepercantenan sagala aya mah sok-sok wae komo ieu sareng nu tos loma ceuk Jatnika Wiharta nyaritana siga nu heueuh make nyebutkeun lamun duit sorangan mah moal kungsi neundeun tanda kepercayaan padahal kecap eta teh ceuk lahirna wungkul da mungguh batinna mah nya kitu teori lentah darat taktik cek pindring nulung bari mentung nalang bari nyakar tur ceuk nu nginjem nama ngeunah jeung atoh wae ditulungan teh padahal teu beda jeung nyantongkeun beuheung kana tali panggantungan. Kumaha Jatnika Wiharta nanya deui kulantaran can aya jawaban ti eta Semah nu butuh ku duit teh. Teu sawios Den 20 oge upami kaleresan teu aya 25 mah ular Semah bari ngusi bala ngodok pesak calanana golosor nyerenkeun segala sawah nu harita keneh ge diilikan ku Jatnika yen eta sawah anu tercantum dina surat segel teh legana aya 215 tumbak geus kitu mah teu ngengkekeun deui jung wae Jatnika Wiharta nangtung tuluy asup ka kamar jepret muka kunci peti wadah duit anu teu sakumaha lila geus norojol deui nyamperkeun ka Semah golosor duit teh dibikeun kalawan teu kungsi diitung deui kulantaran duit geus meunang ngagepokan 4 gepok anu sagepokna 5 ribuan tina duit lembaran anu 500-an mani hareurah siga nu anyaran meunang nyitak sanggeus nyerenkeun duit mah tret Jatnika nyieun surat perjanjian jeung nyieun kwitansi anu teu sakumaha lila song dibikeun kanu nginjem duit harita keneh ge eta surat perjanjian jeung kwitansi teh diteken samalah anu duaan deui ge make milunekan ka asup saksi. Den ditampi atuh kumang karayan ngaturkeun nuhun mugi-mugi sing lungsur langsar di anggona ku emang ceuk eta Semah bari ngarawatan duit. Sabangsulna abdi mugi-mugi sing mangpaat di anggona gampil lunas gampil nyendak deui uler Den Jatnika Wiharta.
Dina waktu Jatni Kawiharta nyerenkeun eta duit ka Semah keur nu jadi mitohana mah mani peting karicep netep kana duit anu keur ditembrakeun dina luhureun meja. Geus moal henteu pikeun si batin nu jadi mitohana ngarasa ngangres dumeh manehna mah nyaritana deuk minjem duit teu dibere. Alasan cukup ku eueuh tapi buktina eta Semah dibere make aya kana 20.000-na. Panon indung nyipiah ngareret ka salakina geus kitu jung narangtung meh bareng taksiran ku ngareretna panon indung na nyipiah ka salakina teh tayalian ngajakan balik kurantaran ngarasa nyeri kuno jadi anak minantu asa diwilah-wilah kalawan asa disapirakeun. Tidinya mah ngan pok wae bapana nyipiah nyarita bebeja dek balik ka Jatni Kawiharta jeung kanu jadi anakna nu harita nyipiah keur nyician cikopi pikeun nyuguhan Semah. Kewae atuh emak, abah, da siang keneh, cek nyipiah norojol ti dapur nyamperkeun. Jatni Kawiharta mah ngadenge mitohana deuk balik teh bujang-bujang kana ngawalon samalah teu ngareret-reret acan, jongjon wae ngobrol jeung eta Semah nu tiluan, siga nu api-api teu kadenge. Kan wae nyai, da itu melang ku si bungsu, cek indungna nyipiah bari menerkeun salindang. Ulah kirang-kirang ngahapunten wae emak, abah. Heug teh acan tuang-tuang acan. Entong nyai da geus areungap. Ujang, mangga atuh, cek indung bapana nyipiah ngamanggakeun kanu jadi anak minantu bari mukakeun panto. Mangga, uler Jatni Kawiharta pondok nakara. Carek nyarita sakitu teh sakitu wae teu make kitu kieu deui. Jut indung bapana nyipiah tarurun lempang maningaleng hoy siga nu tareunangan ku kitu teh mah pantes kulantaran boga rasa nyeri kuno jadi anak minantu samalah nu jadi bapana mah sajeroning lempang teh make nyarita kieu kanu jadi pamajikanana. Nah geuning euy aya ku teu sangka boga anak minantu teh bet jadi kitu. Asa jauh nakaranan laku lampahna jeung tahu nu enggeus-enggeus mah. Akang mah ngeurik ati teh eta we ku nyaritakeun teu boga duit. Tapi buktina deungeun-deungeun mah dibere. Abong kena hirup urang keur kieu. Kan wae abahna tong jadi teuing pikiran. Mana kitu ge teu ridon meureun nulungan nu jadi kolot mah. Cek indungna nyipiah nyaritana kitu teh ari mungguh cimata mah ngarorcelakan sigana boga rasa kaduhung jauh-jauh ti pakampungan ngajugjug kanu jadi anak bari jeung aya keperluan muntang tulung keur kakara teh minang saraya kanu jadi anak minantu menan hasil mah angguran hasil ku pinyerieun diapilainkeun kunu jadi anak minantu. Awahing ku teu mikirkeun kana kayaan waktu nepi ka teu karasa tur teu kanyahoan poe nyerelek geus meh deukeut ka wanci magrib. Panon poe ge kari saeutik deui geus deuk tunggang gunung siga nu deuk ngampih ka tempat paranti reureuh geusan mere waktu kapurnama anu bakal kagilirannya angan alam ti peuting. Harita sanggeus Semah nu nginjem duit ka Jatni Kawiharta baralik teu kungsi 5 menit biuning rentang-rentang datang malah ngiringkeun barudak keur mareujeuhna di antarana 2 lalaki jeung saurang awewe kira-kira umurna belasan tahun. Eta barudak dibawa ku biuning teh tayalian pesenan dununganana pikeun pagawe di rumah tanggana ngurus pakaya jeung nu sejena. Mane buritna kada bebe cek Jatni Kawiharta anu harita geus sagedang dan ku papakean bersih siga nu deuk indit midang. Sumuhun Den, eta manawi teh rada telat kendaraanana. Yap kadarieu barudak. Waler biuning bari ngajakan arunggah ka eta barudak tiluan anu harita keneh ge barudak teh teu hese beleke nuturkeun milu asup jeung biuning. Ieu barudak teh bebe Jatni Kawiharta nanya bari nunjuk ka barudak anu ngaliwat ka hareupeunana. Sumuhun Aden, waler biuning bari asup ka kamar cucul-cucul disalin. Nyipiah nolojol tas ti cai bari nanya ka eta barudak anu tilu keur ngariung dariuk ala neprok dina tegal deukeut lawang ka dapur. Di ditu tuh barudak dariukna dina bangku, tong dariuk dihandap bisi tiis ceuk Nyipiah bari ngaliwatan barudak.
kan wae enden raoseun tiis panginten diuning nembalan ti kamar. Nyi piah ceuk Jatni kawiharta ka pamajikanana anu keur nyisiran. Perkara barudak mah pek wae petakeun saurang-saurangna bere tugas. Nganu duaan budak lalakina sina ngurus pepelakan jeung ngurus empang di buruan. Anu saurang deui nu awewe sina di dieu purah ngepel jeung mantuan si bibi. Tah ayeuna akang deuk indi teula aya keperluan moal lila. Lah moalami engkang mah moalami sotenan di diana dagerah kumindang ari geus aya di panyabaan mah nyebatkeun moalami teh pelang sawengi dua wengi tara muli ceuk Nyi Piah bari ngabalieur. Dikitukeun kuno jadi pamajikan teh teu ngajawab sakadar bibir mesem bari ngabalieur kulantaran rumasa tiap-tiap indit-inditan tara cukup ku sapoe. Mereka mana deui atuh bari nage tos sonten ieu teh. Anggar ari geus datang adat ngahalang-halang kana permaksudana laki teh. Na teu kadenge tadi nyaritakeun deuk katuan lok deuk minjem duit. Jatni kawiharta nyaritana morongos panon mani buncelik. Atuh matak naon enjing deui daya keneh dinten Kang sareng ongkohanan pan bade nganter abdi teh ka bidan bade diparios. Ceuk Nyi Piah bari ngareret ka barudak anu tilu peting kojengkang nuturkeun bi uning ka dapur. Tayohna mah eta barudak nu tuluan teh digupayan ku bi uning siga ulah aya di jero imah kulantaran katingalin nu jadi dununganana siga nu keur ambak. Ku kitu teh mah pikeun bi uning geus nganyahokeun deui dununganana keur aya ka ambek teh tara wani nyang hareupan da nya kitu sok meupes keuyang kanu teu boga dosa. Kumaha dedengan teh deuk dipariksa ka bidan? Nageus sabaraha bulan maneh teh? Ceuk Den Harta bari ngalieu ka tukang. Upami telepat mah tos 7 sasih ayeuna. Sareng eta deui Kang, kumaha perkawis kaperyogian Abah teh? Bade kacumponan kinten-kintena. Saena mah pasihan wae atuh. Da aya cecekelanana moalami ge panen. Piah, ari maneh teu ngadenge kana caritaan urang teu kamari ieu keneh. Kapan urang teh geus meunang pituah tinu jadi bapak-bapakan urang baheula. Hade jaga ninggeto dibere jalan pikeun kamuliaan ngan aya syaratna. Nyata syaratna teh kitu ulah dek mere maweh ka jalma nu teu baris nguntungkeun, ulah nulungan jalma nu teu aya gunana. Tah kecap ieu teh kudu dilakonan ku urang. Pan ku ayana urang jadi kieu teh ceuk basa batur teh mah kaasup jalma beunghar meunang kahayang saha. Pan kahayang urang duaan. Saha nu ngarandapan ngeunahna, saha nu ngarandapan senangna, karasa meureun ku maneh ge. Atuh upami sarupi kitu mah ku ayana urang seueur raja kaya kieu teh ladang engkang muja panginten. Ceuk Nyi Piah bari neuteup kana beungeut salakina. Naon? Muja? Gagabah teuing ngomong teh. Ceuk saha urang boga kakayaan sakieu lobana ladang muja? Janji wae ngajablog teh. Lamun aya jalma nu nyarita kitu ka urang, moal direret tangtunganana. Najan pangkat kitu pangkat kieu ge, moal diukur tangtunganana, moal diaji pendirianana. Janji jamomom wae bangusna tah digablog ku urang. Yeuh, lamun maneh boga rasa yen ieu raja kaya sakieu, ladang muja atawa munjung, geus nyingkah ti dieu. Ceuk Jatni kawiharta nyaritana kitu teh bari kaluar panto dikebrugkeun ngencis indi teu ngareret ku juru panon-panon acan dibarengan ku paroman mani geuneuk. Nyi Piah teu loba omong deui jetrek wae panto dikoncikeun geus kitu asup ka kamar awak satengah dibebeutkeun kana kasur. Sirah nyuuh kana anggal bari nginghak ceurik. Ras ingat kanu jadi kolotna boga pangabutuh sakitu kuat teu dibere sedengkeun ari deungeun-deungeun mah nginjem sakitu sakieu ge can aya nu ditolak kabeh teu weleh dibarere. Jabati kitu teh anu matak Nyi Piah nginghak ceurik taya lian mikirkeun tingkah laku jeung adatna nu jadi salakina jadi robah pisan. Asa jauh perbandinganana oge jeung alam nu katukang-tukang waktu hirupna aya dina kasangsaraan.
Cek sompralna dahar sore ente isuk boga baju sasiki lesot mandi teh saknyana. Tapi kumangsa kiwari robahna teh lain memeuesan loba harta banda jadi tega kami toha loba duit teu aya khawatir kanu leutik tina gede kasabaran kasolehan teh robah jadi jalma koret kekerehet tukang ngagencet di barungku boga adat sok babari amarah naik darah hampang leungeun daek nenggel samalah pikeun diri nyipiah ge mindeng nyangga panyiksa dampal leungeun salakina kuat nepi ka les-lesan teu eling. Dina waktu Jatnika indi ti imahna bari kungsi ngalisankeun teu rumasa boga raja kaya menang muja anu teu sirikna jejabris siga nu nya teu rumasa lahir batin boga laku lampah daek muja padahal ceuk lahirna henteu soteh mungguh pikeun eusi batinna mah teu bisa mungkir memang yakin kalawan nyata Jatnika wiharata teh muja alias munjung ngadon hayang beunghar bari sosoroh raga jeung nyawa. Dina peuting harita kira-kira pukul 11:30 anu keur mejehna jumempling kalawan kabeneran di luar hujan ngaririncik jaba angin ngagelebug mata keung kadengena ku jalma nu can sarare samodel nyipiah jeung bujangna keur peting jarentul dariuk paduduaan dina kursi di patengahan. Kabeneran peting eta teh malam Salasa kaliwon turbulan sapar karasana kana batin nyipiah asa karareueung awak asa hareudang teu puguh panon teu daek sare hate asa ratu gelir tutungkulan. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.